Assalamualaikum teman-teman. Urang ti kelompok Mawar Bodas hayang menunjukkan paguneman bahasa Sunda Nu judulna ngadamelkeun PR bahasa Inggris. Selamat menyaksikan. Dina dinten Rebo, Amel, Firda, jeung Hana keur ngarumpul di rompokna Amel. Keur ngabahas ngeunaan PR bahasa Inggris. Tiba-tiba Indah nongol di rompokna Amel. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hana keur nuju daramel naon? Abdi sadaya nuju ngadamelkeun PR bahasa Inggris dah. PR anu kamari nerjemahan bahasa Inggris. Indah atos ngarapikeun pena teh untuk pisan. Oh, abdi poho pisan pernah nerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Kuring oge poho pisan antara minggu kamari kuring izin dispen. Minggu kamari abdi jeung Firda dispen lagi Pusat Putri. Hari Minggu kamari sih aya lomba naon? Minggu kamari teh aya turnamen di tingkat provinsi. Kumaha hasilna menang atawa eleh? Mereka di Daya Bekasi ngalikeun Pusat Putri SMK 11 Maret. SMK di Daya Bekasi kita masih tinggal. Wah, selamat atuh kiting kabarsilanana. Firda, Amel, Hana, geuning kalau ngabahas Pusat Putri. Hayu atuh urang ngadamelkeun PR bahasa Inggrisna. Hayu. Sekian paguneman bahasa Sunda di kelompok kami. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi